amanahkeun ka rekan abdi, saudara abdi nya Kang Kendra, mugia manfaat dianggona, mugia kamulusan karahian kaberkahan kasalamatana segala pamaksana kacapai. Mugia janten barokah. Amin. Abdi nitip ya. Ditampi ku abdi amanahna ka dijaga ku abdi. Salam kita amanah. Dijaga. Aku mohon pisan kakak bisa tahu. Sesuai iyalah pada sakit pada sakumaha sesuai selera terus diuihkeun deui ka dieu nah dibalikkeun ka dieu dan terus bolak-balik gitu diuihkeun ka CF. Oh, berarti cara ngelipet nama di bolak-balik kan ya? Mohon aya anu eta teh langsung saudara apa abdi pribadi sok bolak-balik. Begitu bolak-balik simpang belum ya. Anu yeuna bade dipangkar bade dipayun eta teh langsung. Bade dipangkar bade dipayun. Tapi buat ujungna bisa tuh. Kalau dipayun. Kalau dipayun. Kapayunkeun, mau palingnya kan kita pinterkeun. Biasana ieu mah pecah sudah ya anuna. Oh itu kan dulu kan. Tapi dilalaki we. Jadi itu kan biasa. Ya anu biasa dianggap umum ya. Umum mainnya. Oh iya. Abdi pribadi kan rock and rollnya karena terlalu rapi. Nah, dia pada dipayun biasa, pada dipotong biasa. Dalam saya mohon, saya lampu. Upami dipayun berarti ikatnya jadi dipayun. Upami ditekan dipengkar, jadi dari putar ini. Ya karena iya mah diamanah ke keluarga Pancasila. Upami dipengkar, kami dipayun ya tempat. Iya, baik serta ngambutan, bangsawan lah. Ya, iya, dibalik, nyungcungnya di luhur. Kami dipayun. coba Sunda, Pulau Jawa. Tangan tuh video. Nah, Jaga budaya. jaga budaya. Jaga budaya. Jaga budaya. Harus lestari. Antara Sunda kesenian. Mantap. Jaga budaya dan lestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lestari budaya